Mohon mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam Balian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syaikhna Syekh Abdul Qadir Zailani Qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Adrami wa ila hadrati khususan Sana Wabitana Arab Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan Hadrat Syekh Yahya Yasin Masyari Sumaila ruhi khususan Mama Pakih wa khususan Jalil radhiyallahu anhum ghafarallahum dzunubahum usulihim wa fur'ihim bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana amin. Faidunna maka kudu mitutur aranjeun kaeta awewe ay pakhawifuhunna tegasna kudu nyingsieun aranjeun hunna kaeta awewe Allahu ta'ala ku Allah ta'ala wa huwa jeung ari nyingsieun mandubun eta disunatkeun kayakula seperti kaya nyaritaan saha arrojulu hiji lalaki li jatihi ka pamajikanana eta lalaki ittaqillah kudusian anjen ta'ala ku Allah ta'ala ittaqullah ta'ala kudusian anjen ku Allah ta'ala fi hakil wajibi dina hak anu wajib dibihakil wajib dina kana wajib manfaatna ka kaula li alaili ka kaula alaika madarat kanjen wahdari uqubata wahdari jeung kudu sieun anjeun awewe uqubata ku siksaan panjang euy wa yubayyinu jeung mertelakeun lalaki anna nusuja kana sanyanya nanusuj yaskutu eta ngagugurkeun nusuj anapakota kana napakoh awe nusuj matong di paraban wal qasma jeung kana kilir wadzalika jeung ari nyingsieunnan bila hajarin kalawan teu direheng kalawan teu direheng wala darbin jeung teu diteungeul pala alaha maka eta ka arep-arep awewe tubdi pala maka eta ka arep-arep awewe tubdi udran eta nembongkeunana ka panguduran atatuba atawa taubat awewe amazara tina perkara anu berjalan min huma tina itu awewe bigoril udrin kalawan daya udur wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayadzakuroha ngelingan lalaki ka pamajikanana mapi sahihina kana hadis anu sahih ma kana hadis sahih sahih muslim sahihaini sahih muslimnya min qaulihi tina dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu di mana-mana meting saha awewe almaratu pamajikan hajiratan hal ngajauhan firasya kana kasur jauh-jauh salakina itu awewe la'anataha mangka ngalanat ka itu awewe saha al malaikatu pirang-pirang malaikat hatta tusbiha nepika subuhna itu awewe
Nah kan segitu lah lihat lah bal bating. Wal atane tahofuna jeung ari awewe anu sieun aranjeun nyaritakeun naon kamari teh nya. Desang nyarus khairun nisa'i. Oh. Khairun nisa'il mar'atun idza nadarta. Awewe nu pang alus-alusna teh pamajikan anu pang alus-alusna eta pamajikan idza nadartu ilaya sarotka. Idan nador tak ilaiha sarot ka di mana-mana ditingali eta pamajikan ilahi ku salakina asarot ka maka ngabungahkeun eta awewe ka salakina. Nah eta awewe nu alusnya gitu ditingali ku salaki tapi kabungahkeun salaki najan eta awewe dina hatena loba ka pusing loba karudat bareng san baju rek lebaran 3 poe deui gitu tinggal srek tetep mah ngabungahkeun. Cenah mau beli baju lebaran ayeuna mah moal da geus. Awewe nu alus teh kitu, awewe nu alus teh di mana-mana ditempo kudu jadi salaki pika bungaheun. Aya sabalikna meureunna lamun awewe nu goreng mah ditempo ku salaki teh piamakeun salaki. Penting patokan mah kitu we. Entong nempo rupa geulis, rupa itu entong tempoan mah kitu we heula ada jeung goreng awewe mah. Kumaha lamun teh mah pamajikan batur kurang ditempo piamakeun. Nah eta mah alus. Lain salakina urangna tuh. Lamun awewe aya ku salaki ditempo piamakeun, aya ku batur ditempo pikaresepeun. Nah eta mah goreng. Justru pamajikan nu alus teh di mana ditempo ku salaki pikaresepeun, ditempo ku batur ku salaki batur piamakeun. Eta mah alus awewe teh. Sabalikna lamun ditempo ku salaki piamakeun salaki, nah ditempo ku salaki batur pikaresepeun. Nah itu goreng awena gitu. Yang kamari nya ya makanya nontos kamari. Jeung di lamun awe nu alus cek kamari wa in amartaha atau atka. Jeung lamun marentah salakina kata atau kan tara engke heula langsung. Salaki nita lain berarti salaki teu mampu tapi ada salaki karunya tapi ditake ame awewe boga ganjaran boga pahala ame awewe bisa ngipara intung bapakna gitu padahal kayak kata tanah menjadi naik awewe gitu ge lamun turut awewe jadi salaki ketika dititah teh nya lamun dititah teh ngawaro mah jadi dosa kagak nu bapana ge gitu. Wain ge betah jeung lamun teh aya anu mantah ya salakina nu mah teh hafidot ka maka ngaraksa eta we pimalika dina hartana wa nafsa jeung dina dirina. Mata kemarin nya atos awewe nu alus mah ulah sok sagala dibikeun ka batur teh gitu kudu izin salaki komo barang salaki aya nu nginjem oge ulah nginjem naon nginjem ragaji nginjem palu nginjem eta mah barang salaki eta mah lamun salaki eueuh ulah dibikeun ajeun ngabohong aduh ka di mana kitu nyimpen oge aya gitu ulah neng cenah merenna si akang ka mana nuju damel eta cenah bade namut ragaji cenah apa cenah tuh di gua wah kacau gitu katanya awewe mah ulah awewe mah tas we ke din we atuh ka dieu si akang nantos eueuh gitu atau telepon salakina bebejang heula wala ati jeung ari awewe wala ati takhafuna awewe anu sieun ari awewe eta nazununa geus nyangka anjeun nyangka nya panyangka
nusujan, nusuzahunna, karena nusuz teh nukang nongong, nusuz teh katanya seperti kumaha nusuz teh awet turut nusuz, betul nusuz teh gitu nusuz. Dititah gitu kan, wah dititah hararese, ditah cicing di imah der ngadona tangga ngobrol seri siaran ngalah kutu menang kutu wapkeun rumpi adongeng bareng gitu. Eta jadi awewe mah kudu naon karena teh kudu bener-bener gitu. Apik awewe. Ayeuna misalkan teh ya awewe sieun ya. Lamun sieun anjeun lalaki kana nusujna ieu awewe bisi kumaha tegasna nya karena si amak atau naon we gitu karena santen lah lalaki karena kayaknya gitu-gitu karena awewe lalaki mah kudu timuruan kudu timur loba timuru ulah timuruan jadi rek kudu loba aturan gitu cicing di mah ka warung izin talamun mah lalaki teh ningali gerak-gerik awewe cek tadinya ningali gerak-gerik awewe ieu pamajikanna asa beda ayeuna mah nu tadi nama dibere HP teh supaya abang berangkeun da cicing mah di mah ari ieu dibere HP teh karakahnya seuhan ge bongkor nyangu bongkor ngopi non ngegero bongkor ngopi bongkor hayo we tiktokan lalaki datang teh lain disadiakeun sangu naon eta sangu cenah naon kan KBAC gua gitu. Nah, terus katempo galagatna seperti gitu walaat ya tahopuna jeung area awewe eta nu sieun lalakina urang teh sieun bisi galagat geus asa beda cenah ieu pamajikan teh Ijaet boga pamajikan dari pamajikan Kijaet nyata Sarwiti no tadi namanya Kijaet teh ka pamajikan teh nepi ka difasilitasi HP segala rupana hayang bisa kana motor diajar kana motor nepi ka bisa kana motor geus bisa dipangmeulikeun ku si Jaet teh alasanana naon tadina alasana mah teh hese barang nanti tah kanu jauh kita rek ka pasar rek ka mana bisa sorangan kayak gitu HP ame babari komunikasi di mana jauh nah ari ditinggali teh Sarwiti teh nah jadi asa ararane mah loba pagawean anu bongkor jeung loba pagawean anu teu beres istrikan teu ngepel henteu itu ieu henteu alasan naon da eta mah kewajiban salaki cenah alasanna teh lain dititah ku salaki mah nya wajib ngawaro najan kewajiban salaki ge anteng we nyawa HP eta Kijaet ngarasa risih ngarasa sieun wala ati takhafuna aweuna sieun Kijaet teh anu dununa ae tadunnuna tegasna nyangka salakina teh nusujan ka awe teh karek pacan sidi nyangka awe teh meureunnan sok heureuy jeung batur da beda dangdanana oge jeung deui biasana HP teh bebas dibukaan gitu aya dadak dikunci wae dikunci disandi hese dibuka teh aduh rada-rada melang ya melang kumaha cenah sieun awewe teh bisi kumaha onam nu tadina diberena HP diberena motor itu kata mah aya nama sok naon luas lius da bisa kana motor leos eta teh cek Kijaetnya aya baduhunna lakum matagasna bendona sudah mah karanya nah eta
Jeung beda we di jae nama digeureuh-geureuh teh eta we teh warofa'an busihinna alaikum takaburun. Di mana dicaritaan teh babari naik nanyakeun HP nginjem HP ulah disandi ayeuna mun katinggalan sok luas luis teu kanyaon leos da bisa teh kana motor salakina teh aya rasa sieun eta. Tah kumaha cenah lamun katempo galagat kitu, lamun pamajikan geus katempo galagatna kitu maka fa'idhuhunna boga kewajiban atau kudu yang jadi salaki jahit cek ajengan teh meureun jahit maneh teh pamajikan maneh teh sepeda ya katingali pamajikan maneh teh luas luis leos ke sepeda dina dangdana oge ke sepeda dina bebeungetanana oge biasana mah di mana teh make skincare saaya-ayana cai wudu we. Nah, arayana sepeda jelingan kijait teh, kijait teh da ngawarot teh ya jelingan kita teh ngarti kata mah kanyawan kumanehna oge. Gitu. Kumaha tah lamun kitu teh ajengan cenah pamajikan kuring teh saya galagat kitu. Fa'idhuhunna maka kudu mitutur aranjeun kabeh salagi ka awewe. Aya pakhoyafuhunna tegasna kudu nyingsieunnan ka itu awewe sublillah ka Allah taala spesieun ka Gusti Allah delingan gitu. Pan tadi panyangka teh encan bukti ayana nusuz can nukang nongok gitu nya ngan kakarek katempo kitu we asa beda curiga. Kumaha cenah lamun dia mah da pagawean beres nyeso beres gegero beres ngapel itu ya ngan salsa sok main HP kumaha kitu. Aya teh HP-na kumaha HP dikunci enggak dikunci tah eta ge tetep kudu waspada awewe mah gitu. Ngan lamun dititah nyeuseuh mung nusuz. Dititah ka warung mung nusuz. Komo ngajak sare mung nusuz gitu. Maka salaki kudu naon kudu mapatahan kudu ngelingan kudu nyingsieunnan supaya eta wewe sieun ku hukum-hukum ti Gusti Allah. Kumaha cenah hukumna lalaki eta nganasihatan ka awewe wawa jeung ari nyingsieunanana itu lalaki kana jadi pamajikan dina palembah eta mandubun eta disunatkeun hukum sunat. Kusababna tadi teh kakarek nyangka lamun geus bukti mah jadi wajib itu mun aya panjangkan naon aya geus aneh-anehnya galagatna teh nya ieu pamajikan teh geus aneh-aneh wae ieu gitu geus nyurigakeun tantong diantep entong diantep keun era can katingali ieu can katingali can aya bukti ulah tapi kudu segera katanya kudu buru-buru di mana-mana aya galagat model gitu buru-buru di elingan tah ngelingan teh gabogaan hukum sunat kaya kula rajulun li zawjati ittaqillah ta'ala seperti yen nyarios saja lalaki li zawjatihi ka pamajikan anak ittaqillah ta'ala kudu takwa anjeun ka Allah kudu sieun maneh teh Gusti Allah gitu. Kumaha we cara namanya tapi cara nu santun seolah-olah ulah nepi ka ngelingan tapi kesan kanu elingan itu ngahukuman kesan teh disarekan berarti kan aya cara-cara anu khusus dari salaki mah pasti apal kalau jadi pamajikan gitu waktuna ngelingan ira jeung caritaan kudu kumaha ulah nepi ka ngajadikeun anu dielingan eta nolak teu narima lamun ketika anu dielingan teu narima bisa jadi eta awewe mung narima pepeling ku sabab manehna hatena geus poek bisa jadi cara urang ngelingan anu tetepan gitu. Ieu mah pamajikan teh hese dielingan cenah ieu mah sakitu sembar keuling. Tempo heula situasina. Gitu, situasina kumaha. Jadi aya cara-cara anu sae. Hah? Duit ya gitu, ya duit katanya.
100.000 kumaha we nurut jika nanya bare duit anu muriang ge cageung langsung pihakil wajibi dina hakna anu wajib atau manfaat kaulali kakaula alaika madarat kanjen kudu sieun cek lalaki teh neng kudu sieun ku Gusti Allah sok bening kana ayeuna mangalaksanakeun kewajiban anu manfaat nya tanya amen naon anu teu madarateun supaya naon supaya rezeki teh babari dalamun awewe kurang dina masalah kataatan kudu jadi salaki intina mah kieu lamun jadi pamajikan loba mere teu genah kanu jadi salaki rezeki teh hese eta rezeki teh hese mata di antarana hayangna babari rezeki teh awewe mah bungahkeun lah salaki lah bungahkeun ku naon bungahkeun ku caritaan upama salaki teh ulah ka salaki teh sarua jeung kasasama nya siap maneh kitu nya nuduhkeun ku cokor eta mah udah tegung gitu mah eta upama kasale saperleuwih-leuwih ti ka raja kudu teh lantaran naon raja mah sakadar di dunya tapi salaki bisa nyelametkeun nepi ka akhirat gitu mantap kudu ngupama bahasa urang nu santun ngageunahkeun ngadu jadi salaki sikapna urang walaupun hate urang keur teu genah hareupeun jadi salaki mah sikap urang teh kudu ramah tam kudu pikabungaheun bungahkeun ku sikap urang salaki teh bungahkeun ku pedangdanan urang ku pakaian urang anu dipikaresep ku salaki teh gitu terus bungahkeun ku awak urang maka di mana-mana salaki dibungahkeun kudu jadi pamajikan itu rezeki moal hese gitu. Kalau pamedan mah ya rezeki meneh hese-hese teh ya tinggal menjadi pamajikan sikapna kumaha ya apakah 100% turut atau wawarehan turutna kalau jadi salaki lamun turut nanti deket nanti ketika salaki boga duit wah eta mah maka sangsara kata lalaki gitu berarti hayang deket gawe kudu aya duit teh hayo gitu nah sedangkan kewajiban pan jadi salaki makanya kudu dielingan gitu ulah aya bahasa kieu ahang kewe da can katingali ku panon padahal mah kecurigaan tos aya tak kakarek curiga hungkul gitu suruh saya Nawawi kakarek curiga hungkul pan cek tadi wala ati takhafuna jeung ari awewe anu sieun salakina eta awewe na sieun pan kakarek nyangka mun sieun mah can puguh bukti eta can naon kudu buru-buru ulah diantep ulah ahkeun we dan can ieu can katingali bukti can entong kakarek kucurigaan hungkul oge ngetos beda galagapna tos beda rengkak-rengkakna tak buru-buru elingan lingan kudu sieun kitu anjeun teh ku Allah ngalaksanakeun kewajibanna kitu ka salaki kudu eta mah babari rezeki wa daril uqubata jeung kudu sieun anjeun awe uqubata ku siksaan wis disiksa ku Gusti Allah wa yubayinu jeung martelakeun lalaki kudu ngajelaskeun masalah nusuz teh kumaha ieu gitu lalaki teh kudu apal ya gelis gitu baju akang sing taat ka Gusti Allah cek Gusti Allah hormat ka salaki bungahkeun salaki teh ya itu cek Gusti Allah kudu sieun siksaan ti Gusti Allah sabab disiksa ku nusuz teh kumaha dongengkeun gitu kumaha cenah awewe teh nusuz eta nusuz teh naon nukang nongong teh turut nusuz kamu bari jeung liar gitu ana nusuja yaskutu napa kota kan yen sanyanya nusud
ayas kutu eta ngagugurkeun nusud anapakota kana nafkah tong dinapakahan itu aya wewe wewe teh katingali cetan wae jeung jalu tong dinapakahan gugur cenah napakahan nah teteh kudu apaleun teteh ketika misalnya gaya katingali chattingan eta wewe geus katempo galagata seperti gitu dibatasi kurang dielingan tos dielingan batasi kurang naon duitna batasi tong enak keur meuli kuota bere tong kan antep kuat itu nah ngamasihan nafkah wajib tapi lamun awe nusud mah gugur ku nusud teh nafkah gitu kan saur Syekh Nawawi ana nusuja yaskutu nafkah karena sanyanya nusud eta ngagugurkeun kana nafkah gitu kumaha ya ajengan guring teh boga pamajikan teh tilu kakarek tilu kakarek tilu berarti mun kakarek tilu geus aya rencana aya nambahan lamun panggih jeung pembaturannya ya panggih kitu nya nu ditanya naon boga budak sabariji kan hari awal lain nanya majikan sabariji gitu. Masih nama majikan teh bisi ceng teh atuh karek dua. Mana? Oh. Di tukang garuk. Majikan sabariji ajengan kuring teh yang bawa majikan teh karek tilu set anu katilu teh nyata puguh ge nu katilu pada rada beda pergaulanana rada beda adatna rada beda di sakapang masuk nyeri hate ku pamajikan teh dititan nyu kopi tadi waro titang istrika tadi waro kadan hare-hare we aya dahar hayang jeung nu ngeunah pajarkeun teh calon ka dia teh meuli-meuli naon opi anu ngarareunah ka hayangna teh kumaha cenah teh lamun kitu teh kan katingalina cenah eta awewe teh pamajikan nu katilu teh nusuz osok jeung batur malum dang ora keneh meureunana kitu kumaha teh cenah urang nu jadi salah kita cek tadi ana nusud jaya sekutu napa kota karena yen sanyanya nusud eta yaskutu eta ngagugurkeun nusud ana pokota kana napa kotong dinapakahan kumaha cenah pamajikan nu kadua atau nu katilu ya mah wal kosma jeung lamun kinusud entong naon tong kilir tong disampeurkeun tong dikiliran gitu eta caritakeun eta teh ka pamajikan teh lamun awewe teu taat ka salaki eta nu kang nongong ti salaki geus tong dinapakahan cek aturan gitu bahkan tong dikiliran antep nyalingan gitu ya tong dibere duit gitu antep bila hajarin wazalika jeung ari itu nyingsieunan disingsieunan tadi kan judulnya tadi kudu disingsieunan kan awetnya disingsieunan itu kakarak naon tadi mimiti kakarek curiga bisi nusuz atau bisi goreng jeung kitu nya nu kang nongong jeung sarkakarek curiga ya maka nyingsieunan eta disingsieunan dicaritaan kudu taat kalau dicaritakan yen jalma nu nusuz mah nu kang nongong teu meunang dinapkahan caritakeun ka awewe teh tah wadzalika jeung ari nyingsieunan eta bila hajrin kalawan teu direnget wala dorbin jeung teu diteungeul pala alaha maka eta karep-arep eta awewe tumdi eta tembongkeun kana uzurna katanya awata tubuh atau tobatna eta awewe jadi arep-arep begitu gitu. Ulah dicepret gitu. Lamun bukti wajib neungeulna kita. Salah kita.
Tapi dengan satu syarat ulah KDR teh nunggu teh nepi ka barengep rejo. Eta mah lain nengel karena ngalaksanakan perintah Allah atau karena ngadegan hukum, tapi eta mah nengelna karena nafsu. Sedangkan dina ibadah akhir zaman mah itu dasarna teh ku hawa nafsu. Nya ge bener perintah ti Allah serta Rasulna apal ilmuna ai hate terasa pada haream we. Gitu. Tapi lamun dibarengan ku hawa nafsu mah erek goreng oge jadi lah. Gitu mata genah kana awakna meureunna dibarengan ku hawa nafsu. Tadi nararaga eta mudurna eta tah supaya tobat. Amazaro ama tawa tobat awewe amazaro minhu matina perkara anu berjalan ngajalankeun bigir wedin dina kalawan daya udur. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon ayat kurha ngelinganana lalaki atau salaki ka eta awewe ngelingan ma kana hadis fi sahih hadis anu sahih muslim kitab sahih Muslim min qauli tina dawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza batati di mana-mana meting saha almar'atu awewe hajiratan halna ngajauhan ijait boga pamajikan ye pamajikan sarwi teh na ungah penting teh ngajauhan wae diajak sare mung rajeun sare deukeut eta make baju ge sabaraha lapis mimiti celana jero, bajuna terus ayeuna make training, terus make duduk terakhir make jaket. Ayo henteu panas cenah cek salakina teh. Make jaket, henteu we digemok ning nya di rantai ning dina eta mah. Teu we digemok. Idza batatil mar'atu di mana-mana meuting sa awewe maratu awewe hajiratan halna ngajauhan jauh awe teh disampeurkeun di udag ka kamar pinah ka tengah imah disampeurkeun tengah imah pinah sarena teh mawa simut ka dapur disampeurkeun balik deui ka kamar haye we untung cenah imahna leutik lamun imah lega mah capek ngudag-ngudag we aya matak nyen imah tong gede-gede teh siap kayak sing ngudag-ngudag teh capek sia beliwat di kadinya deh ka sumur ka dapur ka kasur gitu ngeliwat gitu diudag-udag ge sarwi teh ku jige jae teh ya eta mah hayo we tungtung nanti nepi ka subuh teh tulus beureum nanti ka buru subuh aya ngudag-udag awewe mah katanya diberi ya eta jiratan ngajauhan ya awewe teh nya ngajauhan teh naon pirsa kana kasur teh daekeun sare bareng dina kasur teh ya wewe teh tah dina kasurna salake teh daekeun tah kumaha cenah lamun kitu teh ajengan ieu pamajikan teh tukang nongong diajakan sare teh mung henteu udur teh kitu kieu nya mung bae ieu mah gitu mata aya bahasa kieu ya papatah lamun pamajikan urang geus katingali nu aneh-aneh loba liar loba lah geus teh nepi ka naon anu katinggalinya sok jeung lalaki sejen salingkuh eta ieu lamun diajak sare mung berarti manehna pengalaman sare jeung batur cenah kitu aya papatah kitu mung jeung salaki teh nah berarti lamun gitu manehna berarti ngalaman aja jeung batur cenah gitu. Tapi eta tong dijadikeun suatu patokan si salah eta diudag-udag asup ka kamar diudag lompat gitu ka tengah imah nu tanya dina kasur mawa simut pinah ka handap handap peranyang pinah keluar hayo we dibuberik teh tungtung nama sarena mah teu da keburu subuh ayo ngudag-ngudag awewe meureunna eta kumaha cenah jangan lamun kitu teh pamajikan la'anat ahal malaikatu hatta tusbiha entong borok ayeuna naon diudag-udag nyingkahan pinah ka imah diudag deui pinahnya ieu mah sakali we heula sakali
idza batatil mar'atu hajiratan pirosan jawajaha sekali tah di mana-mana meuting awewe hajiratan halna ngajauhan meuting sarena teh ngajauhan tina kasura laki jelasna mung sare ngahiji jeung nu jadi salah salik awe teh mung diajakan sare teh misalkan teh kieu ya ijen boga pamajikan sarwiti tengah penting teh sok anteng meh sare teh lajo TV aja sinetron teh sinetron naon ramena hidayah ya gitulah apa yang datar lajo TV soalnya mah YouTube oh teh seberapa tahun tak kana TV teh itu ya teh sok rajin lah kali-kali gitu ngan cara baheula gitu kana teh mah aja TV teh milih karena berita ya pernah karena TV model tina SCTV gitu aduh alah ini udah orang unggul yang gitu ayo share keluarga yang gitu jadi itu teh luar lingkupnya gitu kayaknya kan itu tak apa naon ayeuna nu rame ya sinetron RCTI biasa sinetron misalkan sok lajo TV ya pamajikan teh jeung salaki ngadawang teh pikir-pikir cek salakina cek ijat aduh geus tuh nu cenah we panon teh dati barang-barang gawe ngalempengan cangkeng terus saya ngajak sare jadi danges tunuh teh aki jaya jadi salakina teh cenah neng cenah tuh orang peureum be anda mendanges tunuh akang mah cenah itu kumaha cek sarwe teh teh jege kang cenah teh larek sare mah gitu sare meureunan ker aya dungsek da capek teh ai pas lilir eueuh pamajikan teh aya di tempat teh sarena teh dihanap atau misa atau di imah gitu disebut kasarean ke lajo TV ada banyak sasadiaan simut gitu kieu gitunya tadi kalau nonton mah simut teu bantal teu naon gitu tah meureun eta mah ngahaja ngajauhan anu jadi salaki sarena teh bunga hiji gitu kumaha lamun kitu tah la'anat hal malaikatu hatta tusbiha maka ngalaknat ka eta awewe saha al malaikatu malaikat hatta tusbiha nepi ka waktu subuh dilaknat ka saeuting eta ka subuh mun teh mimiri jam 8 peuting di harita nepi ka subuh dilaknat teh poena naon ku ayana eta awewe mung ngarejengan anu jadi salaki gitu entong borok nepi ka mu ngarejengan kenongongan we sarena pan kieu geuninganan awewe mah lamun di tempat sare kudu seperti pelacur asup jasa laki teh gitu lamun di luar di rumah kudu sabebenar salakina teh kitu nya suami istri biasa lamun di tempat sare kudu seperti pelacur sugan buligir sarena teh pamajikan teh tenan naon make jeroan hungkul teh naon gitu kan kadewe sarena dicaangan ke cenah naon asep nogel cenah asep ngarana cenah sugan teh heueuh ngarana teh apa teh nogel ngabilik teh baheula mah bilik ya atuh dirojok ku jero imah teh gitu nah tanya jadi nonggongan hungkul ge teu meunang teh bisi naon bisi salaki teh kasinggung bisi kumaha sok gitu maka awewe mah halusna awewe mah di tempat sare jeung nu jadi salaki teh sapertikeun pelacur awen itu awen pangade-hade eta maka lamun awewe mung sangarejeung anu jadi salaki eta dilaknat ku malaikat ti harita nepi ka subuh gitu. Emang da Gusti gitu nya nyarita kudu benar-benar upama kana jadi salah kitu. Ulah aya kalimat-kalimat anu nyinggung kana jadi salah kitu. Urang komo tapi kahayang puas jadi salah kitu dah can dipamulikeun baju lebaran. Cenir sampir we berceritana tanya. Ulah wa ma fitir midhi wallahu a'lam.